Uring boga dongeng pasti kiai mah pada arapal dongengna baheula aya hiji raja. Si raja boga anak kahiji, anak nomor kahiji hayangna masantren bae. Lahir deui kadua gede hayangna masantren bae. Katilu hayangna masantren bae. Nomor kaopat di wilayah-wilayah ieu mah musyawarah para penggawana di kerajaan. Cek raja, coba-coba kumaha carana anak nomor kaopat mah ulah supaya masantren, ulah kena jadi kiai. Emang kunaon tuan raja lantaran nu bakal neruskeun kerajaan teh saha? Lamun masantren engke atuh hese jadi raja na ieu mah usahakeun ieu budak anu kaopat terakhir supaya resepen kana dunia, supaya bisa gaul jeung manusia. Coba usahakeun. Siap tuan raja ngan kieu bae. Tuan raja ngabangun istana di tempat anu strategi, dihareup nyeun taman, belah tukang nyeun leuweung, digigir nyeun paranti hewan-hewan taman safari, belah dieu nyeun kaulinan-kaulinan olahraga musik dan lain sebagainya. Nah engke nyana hayang naon bae aya di dinya. Ulah hese-hese tuan raja, jatuhan raja mah imkan sebab fasilitas segala aya. Bagus oke cak tuan raja masukan mantep ya mah. Siap laksanakeunlah nyieun istana. Wah kaharup atuh taman ka tukang atuh leuweung di sisi belah dieu atuh bangsa hewan-hewan ti mimiti cacing datang ka gajah aya kabeh. Luar biasa tama belah dieu bangsa musik-musik olahraga wah araraya kabeh. Masya Allah. Di pager sekian puluh hektar teh teu meunang kaluar anak raja saaya-aya supaya resep di jero, diplot supaya jadi raja. Gede umur bangsa 17 tahun geus loba karasa. Cek manehanana ieu karesep lu aya di dieu geus beak kabeh. Di ulinan hayang taman aya di hareup, leuweung di tukang, gugunungan aya kabeh, hewan-hewan ti mimiti cacing datang ke segala rupa aya, musik dangdut ambual aya, loba eta mah kos kitu mah boro-boro di istana di Cisoka ge ambual aya. Oh hambalaya kabeh. Nah nyana nanya ai ieu si di luareun tembok aya naon sih nu sabenerna? Cik eta penggawana di luarin tembok mah loba manusia cacah tamah kos kitu mah. Oh kumaha mun kuring kaluar hayang nyaho ulah sok cacampuran jeung jelema leutik teu bagus ente hayang nyaho bae heula coba aya naon di luar. Lamun hayang kaluar kudu bebeja heula ka bapa jung bebeja coba menta kaluar gitu menta izin. Akhirna minta izin ke tuan raja hayang keluar, diizinan kade aping ulah lila teh keluar tina tembok. Wow ningali citra, wih horega dia walau badu buukna beureum sabelah, anting gede sabelah. Ditanyaan ku nyana ieu mana urang Panggang cenah. Iya orang Cisoka Gusti Allah orang mengkeluk nama orang dia kene. Masya Allah di tangan orang belah raja ayah 3 raksa ayah orang pasar kemis doang. Gusti Allah doaku pinuh kudu kararitu teh. Ai praktek eta anak raja teh leuleuh di handapeun jembatan digigir aya aki-aki kira-kira umur 80 tahun. Belah ditu aya nini sarua eta aki-aki teh nya bengkinya bongkok. Mata cileuhan teh kira-kira cileuh segede poleca. Dina irung keluar. Leho di dieu keluar curek. Aduh nya ngacai bae deui. Gusti Allah bauna luar biasa. Di luhur loba anu nguang naon tah?
lalir dasar osok merenya ho. Gusti Allah aku cek Tuhan raja cek anak raja teh itu diri jeung aki-aki ku akur jasa cek jalan teh raja kapunggawana ai eta teh nu kos kitu teh khusus jang manehna apa umum manusia lamun geus kolot biasana sok kitu. Jadi jawab ceng ulah sok nanya nu kos kitu loba biduan di jero yu urang nonton orkes bayu. Ente cek jalan ieu mah hayang nyaho beta khusus jang manusia khusus jang nyana apa umumna manusia mun geus kolot lolobana kos kitu. Ya lolobana mah kos kitu. Cek jalan atuh la aisha liman akhiruhu hadza. Eueuh kahirupan eueuh kasenangan teu kudu sesenangan urang hirup atuh ai tungtungna urang kos kitu mah deuk naon. Deuk naon make sesenangan rugi atuh urang. Sesenangan ai tungtungna bakal kos kitu mah urang hina. Geus cek manehanana urang ulah kukumaha geus urang ibadah bae ka Gusti Allah. Ceng ulah kitu ceng. Ulah kitu urang asup deui ka istana hayu. Urang asup ka istana. Hayu urang hiburan di istana hayang naon? Tanji aya. No peng dah. Nanti nurunkan hujan baheula mah eta. Ucing mah di pandian. Eta orang Cisoko blon aku kali eta. Sasar orang Cisoko. Nya golek aya wayang golek, wayang kulit, orkes, band dan lain sebagainya. Hiburan we hayang ningali kitu hewan-hewan aya, hayang ka leuweung aya, hayang ka taman aya, hayang naon we. Henteu. Cek nyarai jelema tungtungna bakal kos kitu mandek naon sesenangan deui ibadah ka Gusti Allah. Eueuh nu ngadidik di jero istana ibadah tapi nyana pikiranana hayang ka ibadah bae. Urang mah dididik di pasantrenkeun babarengan jeung kiai, masyaallah hayangna maksiat bae. Sebab kiai nage moal diteruskeun ku ari. Sebab di dia aya kiai malulu nu karitu maksudna. Tanya ku tuan raja kumaha budak? Waduh tuan raja ulah deui diizinan keluar ai kitu. Dicaritakeun sakumaha tadi neuleuh aki-aki nini akibat tina deuleuan eta akhirna nyana hayang ibadah bae. Cek nya deuk lawan sesenangan atuh hirup ai tungtung nama bakal tungtung bakal kos kitu mah. Ayeuna tuh tedaikeun keluar endahannya kelantas bebe. Duh, cek tuan raja. Cilaka. Ieu mah bisa jadi raja budak. Geus coba didik dia rayu supaya resepkeun kana dunia coba. Dirayu diajak awewe loba jasa di jero istana ngahaja. Kita noelan awewe embung asal dideukeutkeun ka awewe. Haram. Insyaallah pan bangsa nu kieu mah bau borok keur ora kuari bae asal leupas bae ti kula tuh geus mantak dibawa bae ge geus bawa leupas ih blon jasa budak teh teu meunang leupas. Ya Allah ya Rabb jana mah dibere parawan embung dibere lampung nu putih nu gede adat embung tetep dibere berbes hideung komo teh macet dibere jahe cisoka henteu tidak Gusti Allah tidak ekip geus bingung bapada ge kok kieu teh jadi budak saha nu ngadidik masyaallah babarieun Gusti Allah mah lamun Kangjeng Rasul saha nu ngadidik eueuh nu apal Kangjeng Nabi Musa saha nu ngadidik teu apal Kangjeng Nabi Ibrahim saha nu ngadidik di tengah-tengah kehidupan anu biadab luar biasa dijemas jelema sesembahan ka batu ka kayu ka makhluk tapi Gusti Allah membahas segala-galana dek ngangkat nabi jeung rasul babarieun dek ngangkat wali babarieun Gusti Allah mah nu mantak secara mata kasat urang ningali kehidupan manusia kuari geus acak-acakan wah luar biasa kakaler kakidul kawetan kakulon geus rusak tapi lamun inget kana kamaha kawasan Allah nanaonan maha kawasa Allah di tengah-tengah Jakarta yang udah diangkat jadi wali maha kawasa Allah di tengah-tengah Banten yang diangkat jadi wali urusan Allah ulah sieun-sieun urang mangan sakadar titah dakwah ngajak jeung ngabebener diri urang kegede nama
belah dia cek tuan daja kade iya anak teh terus be awas omat kudu dirayu kena resepen ka dunia kena resepen ka makhluk kena resepen kana kaheureuyan menang satahun ngan hayang kaluar deui cek gela coba orang kaluar ulah ceng ulah kaluar geus di jero ge jasa segala aya kumaha dahareun jeung inuman teh hayang kaluar hayang nyaho coba aya naon ku ari di luar kaluar deui masyaallah loba kaheureuyan karesep jeung sajabana nu di deuleu kunyana aya budak ngora umur 20 tahun ya Allah belah ditu gadis umur 20 tahun wih wah ngan eta budak ngora pemuda jeung gadis teh gering aya parawan kuru sanu daek atuh boro-boro kula di kusuban di gemol daek moal daek atuh aya lain kuru deui mah kena ngadu tulang habak kuru di samping kuru budug saawak-awak baheula sok dicaritakeun santri budug deuleu ku ari santri sakitu karasepna artis eleh ku santri santri mah loba cedaan ku ari santri naon kitu artis mah loba cedaan santri mah cedaan lebih loba eta budug dia sebenarnya mah lain sabudug-budugna dina santri teh eta teh lain hadam teman santri teu budug eueuh hadaman nu mantap santri nu mulus malaya sebab ada hadam hiji budug hiji malaikat hiji budug hiji malaikat lamun 100 budug 100 malaikat gila ini santri mah makin loba budug deuleu ge otakna makin muncar cenah aya bae nu nanya ai kiai budug teh ulah terus nanya aing rahasia eta mah tah keluar jada dulu pemuda nya kurunya budug sarua bae deui geus teu daya teu upaya nyana nanya ai itu umur sabaraha tahun eta umur 20 pemuda keneh itu gadis keneh cek nya pan eta jana ngeluk bae kunaon itu marob gering eta teh khusus jangnana doang teteh pemuda gering atau jelema ge osok gering pemuda keneh atuh osok sarua bae jadi lain khusus jangnana teh gering model kos itu lain jadi sasaha ge kadang-kadang dibere gering model kos itu atuh la Aisyah liman akhiruhu kaza nek lawan sesenangna lah tuh urang ai tungtung manusia kos kitu mah atawa lolobana manusia mun dibere gering kos kitu teh hayang kula mah uulinan lantaran kumaha lamun gering eta terus bae kula mandek ibadah bae ka Gusti Allah ceng geus ulah neuleuan nu kitu deuleu tuh atuh turun nu cambrok tuh nya cambrok naon bahasana teh cambrok kula ge eta kakereng nyok wae teh cambrok cambrok segala naon tuh bahasa orang Cisoka macem-macem delele itu nu cambrok tuh anu bibirna sakumaha anu tasna jalan bangke tuh deuleu tuh bareum tuh deuleu tuh itu bae nu di deuleu itu henteu cek nya moal kos kitu mangan sakadar ngajauhkeun diri urang ka Gusti Allah mending ibadah ka Gusti Allah tafakur muraqabah zikir apa nggawana ge geus hese jadi kieu cenah budak saha nu magahan ja amir mah amir atuh sageun geus jadi kos kieu ge tilok muraqabahnya nama atuh geus dikiaikeun ku batur tilok tapakur endahan ganti mobil bae atuh hese eta keur di pondok mah deukeut ka Allah bareng geus jadi kiai jadi jauh ka Allah urang tah keur di pondok mah urang teh mantep jasa sok tahajud bareng jadi kiai boro-boro tahajud subuh waktu duha sholli fardhu subhi qadaan atuh siap buku batur itu beres jasa tah nyaho aku kula pan di telepon orang berangkat ke heula naon duha heula kula percaya bae cak babaturan lain duha kiai kunaon make kunut ngan di dieu teu beres
ya Allah Aizarah makawali diajak kukul Aizarah ka makumwali biasa diajak dikit cek ngeunah subuh jam 7 ya ieu potongan geus teu bareres. Nah barang balik deui ka jero istana ditanya ku raja seperti gitu. Tuan raja ge bingung geus hareupan jaraing anak ye kok jadi kieu ieu anak, kok bisa tiresepen sakitu fasilitas aya segala rupa di jero istana, kendaraan mangis puguh, musik geus puguh loba jasa, kaheureyan ambalaya dahareun inuman hayang mabok ge dipersilahkeun ku tuan raja. Kok teu beukieun sih endahan ibadah ka Gusti Allah saha guruna maha kawasa Allah. Ya Allah ya Rabb, satahun dirayu bae supaya resepen kana dunia, terus bae dirayu tetep bae nyana asal bada magrib geus cek lantas bae Ki Nurjaya ge osok nya lantas bae ngandek dijual ini pakai dijual ya Allah ya Rabbi. Nah menang satahun deui nyana hayang kaluar deui ulah lah tek boga ulah ente kulah yang keluar di coba naon situasi kuari di luar sok keluar pas keluar di istana aya nu keur di panggung nyana nanya itu naon pasaran pasaran teh naon tempat mait di jerona aya naon aya maitan bisa teu dieureunkeun teu naon segala dieureunkeun sagala coba eureunkeun ndik naon ulah yang ngobrol jeung mait atuh mait tuh bisa ngobrol paeh ngaranna henteu teu eureunkeun dasar anak raja atuh dieureunkeun ceng nu keur manggul mait eureun anak raja hayang neuleuh wah asana sholawat gede ieu tuh bangsa Ki Nurjaya makan ka sholawat bae emang ngeres otakna nya tersumbat hatina nya mah ku kitu sekelilingna dulur-dulurna careuri kabeh cek anak tuan raja bisa ente dibukai atuh bisa coba buka dibuka. Oh ieu naon ieu ieu mait ai mait teh naon mait teh bangke desa urang teh bakal paeh kos kieu je coba buka huluna cek dibuka hulu diajak ngobrol gue nya hei mait sia kunaon pae sia kunaon pae jeung sia di ka mana ti di ka mana sia cak anu nganter teh anak raja jadi edan kieu kunaon haju ngobrol jeung mait aing mah lamun ngobrol jeung parawan ngobrol jeung gadis ngobrol jeung jahe pokokna mah datang ku kumaha ge ku aing dianter sebab pasti aya bonus jangan kos kieu pan tetep kunyana diajakan ngobrol lain hei mait kunaon siapa jeung sian dik dibawa ka mana dicekal kunungan terceng ieu mah moal bisa ngomong setiap jelema anu paeh moal bisa diajak ngobrol sebab geus eueuh rohan aju ieu dik dibawa ka mana dik dibawa ka imahnya imahna di mana tuh di leuweung gede leutik imahna lah saukuran bangsa sameter leuwih bisa kita kula milu ka ditu bisa ayo kula milu ka ditu ceng mending nonton orkes yuk cek jadi di urang hiburan bayar dari bakal ka kuburan mah nu paranti ka kuburan mah santri sama maca yasin itu ke dibayar maca yasin ke dibayar aya nu ikhlas keur didinya mah di pondok ngomong bae pan sial jasa aing teu kabayar atuh santri gara lagi. Masya Allah, kula mah baheula keur zaman di Banjar osok maca yasin di Nusugi aya G di ditu teh Garuda GI Garuda Indah naon ngaranna bosna osok ngundang santri kula osok kadinya santri osok dibere berkat kula teu kabere kula mah teu kabere ngan kula teu balik ngan kula mah teu balik sehingga balik ka ditu terus ke pondok aing mah ngobrol jeung nu boga imah lah lo jaga itu ngas, jangan mengaji mah tekabar kajian, aing mah ngas ikhlas bae ngas barali, kabeh kula ngobrol jeung nu bogana,
geus beres baca kula teh teu kabagian ka asa urang sah tadi ka ditu tuh geus padahal mah urang atuh kudu make akal tungtung nama urangnya berkat teu gede nya dibere ongkos jadi anterkeun pan mantap jasa tah kalau geus bisa kitu pikiayeun teh jelema teh tapi kan batur urang di ditu bungah deui lantaran diberi berkata loba luar biasa bokat-bokat ngobeh dibikeun kabeh jeung duit teh dibikeun kabeh kula mah teu tilok leutik bae gideonan nah cak jana teh cak eta ulah sok milu ka kuburan ulah ngeri ke ka kuburan urang ka istana bae henteu ka kuburan bae langsung nyana milu ka kuburan pas ka kuburan milu ngubur terus jelema diasupkeun ka kubur si mayit terus dibukaan terus pasang tataban abeh cek jana ai ieu imahnyana dek datang ka sabara minggu atau sabara bulan nyana di dieu buat terus datang ka kiamat di dieu bae ieu khusus nyana apa setiap nu paeh kieu atuh kabeh setiap nu paeh kieu kula aja lamun paeh kos kieu ente pun paeh kieu kabeh ieu mun paeh kieu terus dikubur datang ke kiamat atuh dek naon gogoblogan segala sesenangan tarolol amat bloon amat gas balik ka istananya langsung nyana make samping langsung make baju cek bapana di kamar mondok cek Tuan Raja iya ya naon kok bisa jadi kayak goblok ya bapak ya bapak tolol bapak goblok kunaon jelema tungtungna bakal payah kos sesenangan bae ai bapak goblok sia carekan ku jana tuh beuleuh jelema paeh dikubur datang ka kiamat teu hudang deui besi kana sesenangan bae tolol jelema hayang jadi raja tolol jelema hayang jadi bupati goblok jelema hayang jadi lurah pamblok jelema hayang jadi lurah goblok galak jasa deuleuh tuh jelema ngacopak di kuburan datang ka kiamat teu hudang deui pengusaha boloon usahana teu bener bloon jasa teu nyahoeun deuk paeh nyana paeh hudangna datang ka kiamat dagang karung dioplos goblok ieu teu beres jasa ieu dagang hewan ngebohongan bae tolol ieu dicarekan ku jana goblok jasa termasuk kiai nyokotan proposalnya dan proposal kiai tolol goblok boloon Masya Allah kena kiai mah proposal kita mandeknya majlis tai podo sero serekan gua anak raja Masya Allah goblok kabeh gejek nanti dalah tuh nabi orang la asalukum alaihi ajro can mondok can naon geus bisa kos kitu Kidur Jaya bagus mondok itu bisa kos kitu pohara anak raja ngamuk anak raja kuabeh dicarekan jabat goblok tinyahoeun ka paeh nyana tuh deuleuh kuburan saknyana jelema geus ngariguk di kuburan hudangna datang ka kiamat teu boga polo jelema lamun basi keneh ngajabat terus korupsi be teu urusan di atap rakyat goblok tolol bolot bego kiai teu urusan umat ngan urusan dirina sorangan bae hayang dikiaikeun hayang dibuyakeun hayang dimamakeun lamun nyana liwat teh dikiaikeun bae nyiruan kiai tolol cai goblok kieu boloon iya bangsa dudunya bae tuh di istana aing mah dunia ambalaya tuh di istana di aing ambalaya segala rupa kaheureyan ambalaya eta teh bakal ditinggalkeun aing geus deuleu jelema ngecopak tuh di kuburan nu bakal hudangna kiamat teh hayang saeutik-eutik acan aing mah mondok katana ngan mondokna moal ka Ginur Jaeng mah moal besi mencetan ke bawah yang gitu akhirnya nyana mondok pohara pejabat dicarekan pedagang dicarekan wah kok mau calo mah dicarekan jasa ku nyana etap ka proposal nyana nyaho belum eta Masya Allah kiai nu bener cak anak raja
tolol kabeh goblok kabeh lain ngaraji lain ibadah tarolol goblok bolol diondang hayang berkat malulu tolol Masya Allah galak-galak tidak ada kerajaan kunaon eta lantaran diciptakan ku Gusti Allah dek jadi wali dikondisikan di jero kerajaan istana dibangun keindahan dibangun kemewahan dibangun dunia jeung sajabana dipetakeun tapi Allah dek ngangkat dirina jadi wali Allah dibere terus sepetakeuna dunia dibere terus sepeta hubungan jeung makhluk qalbuhu mu'allaqun bil masajid hatana nyantel bae ka masjid yame lain awak di mana hate di masjid tetapi keur di mana bae inget ka Allah inget salat